ayeuna mah nonton dalang teh tiasa diupload dina Facebook. Dalang saha teh aya jadwalna di dinya. Ieu teh kinerja murang kalih anu mika cinta kana wayang golek jaya salalamina di Jomantara Ujang. Nya silaturahmi kitu Ujang. Ulah pegat kitu Ujangnya. Kekelanan Ujang satu acan neraskeun hanca garapan ngawayang dina wengi ieu bade ngiring ijab qabul heula sakedap. Ari hartosna ijab teh lisan, qabul pelaksanaan. Bade ngalaksanakeun ne carita ngawakilan akang ilaing atas nami rombongan ti Bandung. Ujang aya paripaos mipit kedah amit ngalak kedah menta nete taraje ninca kamalan nyungsi lalima pai bukti nyuk curug walungan mah pai wahangan leuleus jeujeu liat tali kadituna kudu malapah gedang punur katinggal punduk nyubadanan lahir kaulaning pamarentah anu sah rasa kaulaning Rasul kuring kaulaning Gusti. Ai lahir kaulaning pamarentah ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RT jeung RW anu patut ku urang digugu kalawan ditiru nyaeta parentahna. Nabab naon sabab diri urang teh yakin geus diwakafkeun ieu ka pamarentah. Sagala urusan teh jeung pamarentah ai lahir mah contoh urang teu boga KTP pan ditewak. Nya atuh aya urusan jeung tatangga nu newak teh pan pamarentah. Jadi lahir kaulaning pamarentah anu sah. Ai rasa kaulaning Rasul pancadria pancalima dria angen-angen hiji budi dua rasa tilu pangarti opat cipta lima jiwa. Ai lahir kaulaning Gusti kuring kaulaning Gusti teh ieu teh pancadharma pancalima dharma gawe ti kaula ka Gusti ku jujur tika makanusa ku bager ti bineka ka ika ku bener tirahayat tirah kahayat ku cager pulih ka jati pulang ka asal ku adil. Nya Ujang dina wengi ieu pangarsana Bapak Haji Aceh rawuh ibu nyaeta bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri nyaeta kengeng mantu atanapi kengeng besan putrana ditikahkeun anu wastana nyaeta Ceptoni Yusuf Hamdani putra pangarsana Bapak Haji Aceh bungsuna rawuh Ibu Hajah Uun anu ngadahupkeun ka Neng Tutiana putra bungsuna pangarsana Bapak Haji Darwin rawuh Ibu Hajah Rohati. Mudah-mudahan kulawargi besar ieu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para gerijgi tebih tina balai kalawan ieu Bapak Hajat muga-muga sareng sena dihibur ku urang sing aya dina ka mucekilan sing aya dina kasalamatan rezeki anu dikaluarkeunana sing engal-engal digentos ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat-lipat gandanya Ujang. Ngaluarkeun artosna 200 juta sing sumping mah 500 juta ngaluarkeun beasna genep kintal atuh sing datang mah genep ton
muga-muga aya dina ginanyar kawilujengan atuh terutami ieu ka para penonton ti suklakna nu caket nu tebih di mana mulihna ti ieu patempatan sum dongkapna ka bumina sewang-sewang mugi Allah masihan rizki nu saageng-ageuna ka para penonton sadayana. Atuh teu hilap ka para inohong-inohong di Bojong Rangkong, para panggupay pangbagea ti pangersana Bapak Aleh salah sawios pamana ieu panganten. Atuh pangersana Bapak Haji Ujang kios lancar tani Gempol Parapatan. Atuh pangersana Bapak Haji Tarmin PBIin Gempol Mekarsari. Teu hilap atuh ieu kapundulur pangersana Bapak Haji Manap DPRD Kabupaten Subang. Alhamdulillah parantos dipasihan kasalametan memulih ti tanah suci janten mudah-mudahan sing janten haji anu mabrulnya Ujang. Atuh teu hilap ka para penggemar pecinta seni Sunda wayang golek khususna paguyuban nyaeta ieu seni Sunda wayang golek pecinta wayang golek nyaeta nu disebat Badranaya. Mudah-mudahan jaya salalamina ulah pegat di tengah jalan yuk urang babarengan heuyeuk dayeuh ngolah seni nu mandiri. Alhamdulillah pan ku kinerjana ieu reng-rengan ti Badranaya wayang teh janten semarak Ujang. Ayeuna mah nongton dalang teh tiasa diupload dina Facebook. Dalang saha teh aya jadwalna di dinya. Ieu teh kinerja murang kalih anu mika cinta kana wayang golek terutami ieu ti paguyuban komunitas wayang golek nyaeta Badranaya. Jaya salalamina di Jomantara Ujang. Ya silaturahmi gitu Ujang. Ulah pegat gitu Ujangnya. Ya. Ka panganten sakali deui sing awet jodoh we nya Ujang. Para gereji tebih balai sing janten rumah tangga tuladan. Sakinah mawadah warohmah atuh nyaeta jodohna sing dugikeun ka salaput umur. Ulah nepi ka pat ketrok kitu. Hayo ke geus nini-nini jeung aki-aki sreng. Ngadoa mah sing dugi ka salaput umur pegat cintana panganten teh di mana keuna ku ajal pati. Nya Ujang. Muga-muga sing janten ahli surga ieu kadua mempelai teh Ujang. Sakitu we ti ende moal panjang lebar hapunten ieu ka Bapak Haja bilih pagelaran kirang utami panayagan tengtrong ne selip ngahariring sinen pon kitu dua sumbang ngahaleuang lain agul ku payung butut Ujang. Ti kaping 17 Agustus dugi ka ayeuna urang teh teu acan liren pul digedalnya Ujang. Atuh enjing urang teh magelaran di Kabupaten Sumedang. Wengi tadi urang teh di Cikalong Rene, ayeuna di dieu enjing di Tanjung Sari atuh kaping nu salajengna kaping 24na di Bandung, 25 urang teh ka Subang, ka Cibeusi, Ciater. Lemurna si Ai tempat kelahiran si Ai. Atuh tanggal 20 genep urang TK Melong ka Curug Agung. Atuh kaping 27 pagelaran wayang spektakuler tilu dalang putra-putrana Padalang Dede Amung almarhum tempatna di Sagala Herang Kabupaten Subang Kacamatan Sagala Herang. Tilu dalang Asep Anom Koswara Dede Amung Sutarya jeung dalang Temres dan Dede Amung Sutarya atuh ne anu mupuhuan
dina kaping 27 bilih ieu para pecinta grup ti Badranaya bilih bade sumping ngersakeun ka Kabupaten Subang Kacamatan Jalang Cagak kaping 27 pagelaran wayang putra senior Kidalang Dede Amung sadayana tampil di dinya balihan bade aya debus di juru kawih bade debus bade ngalabok keler ngan teuing dilebok teuing di kantongan kelerna ujang atuh urang teh tanggal 28 teh ka Cireuneu ka kampung adat Leuwi Gajah anu salamina diri warga eta Mataran Wang Sangu nyaeta kana sampeu teh geuningan oyek atuh kaping 28 urang teh ka Palasari lemur keneh si ai loba lemurna si eta mana atuh tanggal 30 kakara urang bisa turun oli ka pamajikan sono ujang amuing mendingan keung 2 bulan asa geus jadi odol we aing ge leuheung neng ai neng Nining unggal poe baralik wae moal teu tuluy digojrot ku salakina urang mah di dieu Cimunuk we nya ujang ngahatur ngawilujengkeun selamat berbahagia kitu ka neng ai jeung neng Nining anu unggal peuting balik wae mineng licas manehna mamatak tanagana pit wae si Abah Ali tinggal kiceup we ayeuna teh mudah-mudahan ilaing dibere kekuatan sehat atuh sadayana nu nongton sarehat terutami panayagan sing tamat ieu sababaraha panggung deui anu dipayunan ku urangnya ujang ya sakitu we tin sakitu goroan si cepot kaul kitu kan